lamun ente kabehan antum ngebaris di ditu selaman masing-masing ke Habib, minta ditebak dalam hati masing-masing 100% bakal ketebak. Tapi ulah isi nanti misalnya hayang beli motor, hayang beli mobil, hayang nyandung, hayang udah teruji. Saya tahu insya Allah teruji sangat. Tidak ada yang meleset sedikit pun, secuil pun tidak ada yang meleset. Apa yang terkandung dalam benak hati kita seperti televisi kelihatan. Jadi misalnya aya anu keur dimarahan ku pamajikanna nyaho nya kieu bae tah. Ini ya Allah, saya sakit tadinya, suara tersendat-sendat. Begitu lihat beliau sehat, tadi saya lihat, wah ini teman saya di planet sembuh. Ya Allah, jarang kita ketemu seperti Habib ini. Dan ente pun cari beliau di mana adanya, iris kuping kalau ketemu. Misalnya sengaja ke Jawa Tengah pengen ketemu, nggak bisa. Ke Jawa Timur pengen ketemu, nggak bisa. Tapi malam ini dia nyelonong ke sini, pengen ngopi. Udah 2 gelas. Supaya terhibur hati kita. Sosok ahli-ahli Allah itu beda-beda. Ada yang tampil berjubah, beramamah, berirtida, nggak asing. Ada yang tampil necis, pakai jas, pakai dasi, sepatu mengkilat, betel. Dulu sering ke rumah ayah saya, namanya Habib Ahmad, tapi abah saya menjuluki Habib itu Habib Betel karena selalu betel, padahal betel itu The Beatles, ya, John Lennon. Ada ahli Allah tampil seperti Gus Dur, bagaimana ketemunya aja, pakai batik, pakai celana, pakai kain, kadang pakai jubah juga kalau di rumah, kadang-kadang pakai kaos, kadang udelnya kelihatan. Gus Dur, kalau saya jelasin ya banyak, seperti Habib Lutfi seperti itu. Nah malam ini kita ketemu seperti ini. Ente ketemu di mana dengan beliau? Gaunnya seperti ini. Ketemu di Jakarta, di Tangerang, di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, pasti seperti ini. Dan ini aja pakaiannya nggak pernah ganti-ganti dan nggak pernah dicuci. Nah, kalau ente pakai pakaian seperti itu 2 hari, 3 hari, tetangga ente udah nggak nyaman. Nggak nyaman, tapi beliau biasa aja dan nggak makan-makan, cukup kopi pahit dengan rokok, nggak pernah dia makan. Kemana-mana itu nggak pernah ada hayalan di mana, restoran mana, nggak pernah. Dan tidur di mana, nggak pernah menghayal tidur di mana, restoran mana, cukup kopi pahit dengan rokok. 1 hari 1 pak. Nah ini seperti itulah ahli-ahli Allah. Saya memperkenalkan kepada anda sekalian bahwa jangan ada suudzon. Inilah
kesulitan-kesulitan menghadapi ahli-ahli Allah karena kita belum bersih. Karena belum bersih akhirnya banyak suuzon. Masa sih ahli Allah seperti itu? Masa sih dan masa sih. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perasaan adem ayah Habib ya mah. Tuan rumah ge adem. Sebab henteu kudu nyuguhan. Haye hai bangsa nu kieu kan capek can berkat can dahar ieu mah cukup rokok henteu kudu nyayagikeun dahar-dahar minum-minum teh kudu moal daekeun minum barang dahar tapi kuat. Tadi bilang sama saya Pak Kiai sakit, iya pasti enggak makan buat jasmani, iya tapi ruhaninya saya lihat makan terus. Bisa aja Habib kata saya. Jadi kadele ku nya makanan-makanan ruhani jeung makanan-makanan jasmani. Makana tadi kukula kan dibere makanan ruhani. Zikir sampai 400. Aya nu geus teu nyaho kaler kidul. Ieu si cakeun irah eureuna ieu. Aya makanan ruhani ngaran. Tuh, menghadapi makanan ruhani dibere sajam deui asana ka rumah sakit kabeh. Beda jeung makanan jasmani mah tenang kalem bisa diasa-asa. Makanan ruhani lain. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kangjeng Nabi Adam diciptakan ku Gusti Allah, disimpen ku Gusti Allah di surga, ahli surga. Kemudian Kangjeng Nabi Adam nyiptakan Siti Hawa di surga. Sasurga nu sakitu luas jeung lebarna cuman dieusian ku duaan Kangjeng Nabi Adam alaihissalam jeung Siti Hawa. Aya larangan-larangan naon bae silahkan tapi buah khuldi ulah didahar siap teh Kangjeng Nabi Adam. Tetapi iblis leuwih awal diciptakeun ku Gusti Allah. Adam, makanan ieu nu mantak dilarang sebenarnya nama aya rahasiana lamun dia didahar anjeun bakal selamana di surga. Tapi lamun buah ieu henteu didahar iraha waktu maneh dikaluarkeun ti surga. Terserah dek nurut apa henteu. Kula makan diciptakeun leuwih awal cuma untuk menasehati. Mantap. Setan eta nasihatna luar biasa. Sama dengan setan-setan sekarang. Luar biasa. Kanjeng Nabi Adam masa sih ya kan larangan Allah mual menang sababaraha waktu datang deui Adam terserah sih sambil senyum-senyum setan. Lamun didahar bae atuh aman di sorga, lamun teu didahar ya aya balukar. Dek percaya dek henteu terserah. Kula kan leuwih awal diciptakeun ku Nu Maha Kuasa. Geus nyaho seluk-beluk di surga, geus nyaho seluk-beluk malaikat. Kula bagian daripada malaikat, maka ieu mah deuk percaya deuk henteu. Kula mah sekedar menasehati, jangan seperti kula. Ulah aya dua kula. Beuh eta nasihat pohara jaset. Kanjeng Nabi Adam ge datang ka merenung. Wah bener ieu. Asana bener 3 kali nasihat didahar ku Kanjeng Nabi Adam. Mantep. Seketika eta Kanjeng Nabi Adam diusir di surga, langsung turun bersama-sama Siti Hawa. Nu hiji di India, nu hiji di Jeddah. Kanjeng Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa di Jeddah. Rek nyaritakeun eta rek nyaritakeun geus sakieu bahwa gara-gara Kanjeng Nabi Adam dahar diturunkan ke dunia, akhirnya Kanjeng Nabi Adam ngadahar larangan ngisi nu mantap. Kanjeng Nabi Adam titah istinja, titah wudu, sampai ayeuna lah gara-gara ibu urang bapak urang melakukan kesalahan maka kudu bebersih. Ketika orang berhadapan jeung Gusti Allah zahirna kudu bersih, batin ge kudu bersih. Ketika zahir hungkul dibersihan, batin henteu mal beres.
ketika batin hungkul dibersihan zohir teh dibersihan moal beres tapi zohirna kudu dibersihan sakumaha instruksi Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batin nage kudu bersih ketika batin bersih ulah-ulah jeung nu harirup kos kari jeung arwah nyambung ente lamun hayang nyaho Habib ieu zarah ka unggal makam ngobrolnya nama jeung ahli kubur ilu coba ge zarah jeung manehan setiap ziarah jeung diundangnya nama diundang ku ahli kubur teh diundang ieu kan ieu rek ka Jawa Tengah ieu rek ka Jepara rek haul karena aya undangan di Banten siapa Bib yang undang itu makam anu wah udah dah kalau makam urusannya udah lain dah nah jadi jangan diundangnya ku Sohibul Makbarah ngobrol aja nama anu ke zarah deui ke ngobrol ke zarah deui ke ngobrol sosoknya seperti ini ente ge sok ngobrol ya bangsa jeung kuntilanak gitu teh sosok Habib seperti inilah tanyakan coba makam mana anu ente can apal Sohibul Makbarahna umur sabaraha gelis apa goreng atau kasep apa goreng dan lain sebagainya ajak Habibi ajak ziarah kebel bakal nyaritakeun sosokna kieu iyalah Habib nu model kadeleuna mah ngaroko bae kadeleuna mah tetapi teu nyaho-nyana mun ditanya Bib sekarang di mana tahu di mana saya ya tadi ge kukuleun ditah ngomong deui tadi kan udah sekarang harus ngomong lagi ndek nangtung deui bae berarti kan nyana pemikiranna ieu di mana nah iyalah Habib Umar malam ieu bersama-sama urang jasadna wallahu alam ruhna di mana sebab teu kadeuleuh ieu kujana teu kadeuleuh cenah ngarokok dua ngarokok tuh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tetapi hikmah tina Kangjeng Nabi Adam seperti eta iya iyalah urang karumpul di dieu lamun Kangjeng Nabi Adam teu seperti eta moal aya urang di dieu tetapi hikmahna masyaallah karim nah iyalah urang ayeuna aya di dieu hirup mengalami sakit mengalami waras deui mengalami pendidikan mengalami zikir mengalami maksiat mengalami ngaji mengalami berbagai permaksiatan nah selama orang hirup di dunia seperti iyalah ieu urang tuari keur ngaji geus barali ka ieu mah setel TV aya nu nyetel naon coba bedakeun ayo bola ringan kene bola mah selain bola naon ayo cepet atuh film unyil nyawanya tolong tuh coba berarti ya goblok ya berarti aya kesatuan juga diharap ya tuh kan nah itu beres ya aduh anak Haji Agus tuh beres nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Imam Asy'ari nyaritakeun satu ayat turapul mujrimuna bisimahum kanyahoan jelema-jelema anu berdosa dengan tanda-tandaan tukhadhu bin nawasi wal aqdam dicekel ku malaikat embun-embunanana jeung dampal sukuna cerita di akhirat lamun awewe digusur buukna dibalangkeun ka neraka lalaki mun aya janggotan janggotna lamun teu aya ieuna digusur sukuna ka neraka fatukhadhu bin nawasi wal aqdam cek Imam Asy'ari teu kudu di akhirat di dunia keneh mun ente hayang nyaho ku ari ieu teh urang teh keur digusur-gusur ku malaikat ketika ente datang ka dieu ieu teh digusur ku malaikat embun-embunanana jeung dampal sukuna fatukhadhu bin nawasi wal aqdam cek malaikat yo ka dieu ka Imah Jagus nang urang lain digusur ku malaikat turapul mujrimuna bisimahum engke sewaktu-waktu jelema nu maksiat digusur deui ieuna ieu digusur deui dibalangkeun dibawa ke tempat maksiat malaikat keneh sewaktu-waktu dibawa ke tempat pengajian sewaktu-waktu dibawa ke tempat ibadah sewaktu-waktu digusur dibawa ke tempat
tempat maksiat malaikatlah anu ngagusur tukhadhu bin nawasi wal aqdam. Hakikatna mah jelema salamet ku Allah, jelema cilaka ku Allah. Mantap kurang bersyukur ka Gusti Allah, dibawa ditarik ku malaikat dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu mempertahankan ngahiji da urang jeung ahli Allah. Ieu nu paling sulit, syukuri dan syukuri dan syukuri. Naudzubillah min zalik, lamun kabeneran urang keur dibawa ku malaikat dihijikeun jeung ahli-ahli korupsi, dihijikeun jeung ahli-ahli maksiat, dihijikeun jeung ahli-ahli doraka. Nah ieu kan umur misalnya didinya naudzubillah min zalik wa min zalik. Nah jadi kesimpulanna kuari urang nyaho bahwa ulah waka di akhirat, di dunia bae ge turaful mujrimuna bisimahum, bakal kanyahoan ahli-ahli doraka dengan tanda-tanda kadorakaanana. Sebaliknya ahli-ahli Allah bakal kanyahoan dengan tanda-tanda ahli-ahli surga. Maka di dunia kene dipisahkan ku Gusti Allah patukhadhu bin nawasi wal aqdam. Menurut Imam Syaroni di dunia na kene geus dipisah-pisahkeun. Jelema lamun deuk dikanarakakeun teu daekeun ngaji, jelema lamun deuk diasupkeun ka neraka teu daekeun wauh jeung ahli Allah, jelema lamun deuk dikanarakakeun ngahijina teh bangsa jeung nu karitu bae, minimal jeung polisi jeung TNI anu jarore, tapi polisi nu baragus mah loba sarua. Nah urang mah kuari bersyukur ka Gusti Allah dihijikeun jeung ahli-ahli Allah. Malam ieu urang bisa memandang Habib Umar, mudah-mudahan dicatat ku malaikat, disaksian ku malaikat bahwa orang mencintai Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda mencintai salah satu zuriatna nu aya di hareupeun urang. Nah iyalah urang sangat bangga, sangat cinta. Selain daripada Habib Umar, Habib-habib nu lain ge urang alhamdulillah mencintai para zuriat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, engke urang menghadapi maut kabehan bakal paeh. Nu dicaritakeun urang saenggeusna paeh teh hirup sorangan di kuburan. Bisa direnung-renung ku urang. Jas ditinggalkeun, lepis ditinggalkeun, jubah ditinggalkeun, harta imah ditinggalkeun kabeh. Sekalipun orang buka pemajikan nu bahenol ditinggalkeun, tetep bae urang asup ka kuburan sorangan. Tetapi cek Imam Syaroni begitu asup ka kuburan ternyata ramai di kuburan teh. Ulah dianggap sepi di kuburan, ramai, masya Allah, karasep jelema di kuburan, garelis. Jadi di jero kuburan teh loba nu garelis, loba nu karasep. Lamun nyaho seperti eta, Haji Agus betah di kuburan. Sebab loba nu geulis. Masya Allah, asup urang ka kuburan hudang, ya Allah, caah, karasep, garelis. Kurang ditanya, neng kade, aya naon Pak Haji? Kadieu abade aya naon? Neng sebenarnya urang mana sih? Kok geulis amat? Abdi bagian dari hidup Pak Haji. Ya Allah, ieu nu kasep kade. Aya naon Pak Haji? Ieu sebenarnya di mana ieu kasep ieu aya di jero kuburan ieu? Abdi bagian dari hidup Pak Haji. Ke. Ieu sakilobana saha ieu saha garelis jeung karasep. Abdi teh ieu tanu ieu mah ieu abdi teh salat 5 waktu. Ieu abdi mah tahajud. Hari ieu mah duha. Hari ieu nu geulis ieu saya nu geulis. Ieu mah abdi sedekah. Hari ieu nu luar biasa geulis saya. Ieu jariah. Masya Allah. Ieu mah bantuan-bantuan ti Pak Haji teh berupa tenaga jeung pikiran. Jadi di jero kuburan eta ternyata rame. Lamun nyaho rame kos kitu, urang hayang paetan teh. Sakali deui urang lamun nyaho rame kos kitu, urang hayang paetan teh. Umbung keneh bae. Aya. Iku mah ieu. Sakali deui di jero kuburan loba nu geulis, loba nu kasep. Urang mun nyaho kos kitu, urang hayang tambung paeh. Tah, nu hayang teh. Catet nu mana tah nu geus hayang. Ya Allah ya Rabbi, kajahoan ku para aulia Allah. Imam Syaroni dina kitab Mizan Kubro ngajelaskeun sebenarnya para aulia Allah
resepen jasa kapae, cintain jasa kapae, seneng sebab bakal kapanggih jeung ngaran salat 5 waktu, bakal kapanggih jeung puasa Ramadan, bakal kapanggih jeung haji, bakal kapanggih jeung jariah, bakal kapanggih jeung sedekah, bakal kapanggih jeung berbagai bantuan-bantuan. Ngahiji di dinya urang teh diriung-riung ku eta, endeu kumaha sedihna jeung kumaha keung moal aya di jero kuburan sedih jeung keung. Lamun memang waktu hirup di urang, waktu hirup di dunia na seperti eta, salatna, puasana, zakatna, hajina, eta man nu fardu-farduna, nu sunah-sunahna ya tahajudna, ya duhana, ya hajatna, ya zikirna, nu paling menonjol, nu garelis jeung nu karasep eta adalah berupa sodakoh jariah, sodakoh sunnah, sodakoh bantuan-bantuan eta sangat menonjol di jero kuburan kagelisan jeung kakasepanan. Ialah turapul mujrimuna bisimahum wa tukhadhu bin nawasi wal aqdam. Dibalikeun ahli Allah ge bakal kayahuan tanda-tandana di jero kubur, bakal kapanggih jeung amal-amal perbuatan anu waktu di dunia dilaksanakeun, bakal timbul kasep gelis, kasep lain hiji lain dua rame di jero kuburan. Tinggal urang bae yakin apa henteu salat urang bakal kasep, tinggal sakitu doang kan. Ieu sebenarnya mah ieu puasa urang bakal ngawujud gelis apa henteu sih, lantaran puasa urang jeung salat urang mah eta teh tadi nu mendak ketika ditanya ku bae urang siapa keheula masalahna can yakin salat urangna kakarak wujud salat hungkul wallahu alam batinna mah puasa kitu keneh, baca Quran kitu keneh, zikir kitu keneh dan lain sebagainya kitu keneh. Bantak mulai ayeuna perbaikilah zahir urang, perbaikilah batin urang supaya ketika urang salat sadar bahwa urang keur salat, ketika urang puasa sadar bahwa urang keur puasa, ketika urang haji sadar urang keur haji, ketika urang sedekah sadar bahwa urang keur bersedekah, kesadaranana bahwa urang di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun tentang pendapat Imam Syarani indah, keindahanana Ibu Hajah Khamsah almarhumah meureun loba babaturanna di jero kuburanna. Sebab selain daripada sholat, selain daripada puasa teu pernah tinggal sodakoh-sodakohna masya Allah luar biasa. Ieulah bakal ngajadikeun babaturan-babaturan di jero kuburanana, tanda bahwa loba babaturanana ieu nu hadir untuk mendoakan, hadir memberikan zikir, hadir memberikan segala doa luar biasa. Anjeunna geus aya di alam itu, tinggal urang ieu nu bakal menghadapi barzah. Urang bakal boga babaturanna sakumaha di jero kuburan. Hiji, nomor kaduana babaturan urang karasep karilis apa jarore, tinggal eta deh dibalikeun tadi turapul mujrimuna bisimahum. Lamun jelema anu doraka babaturanna di jero kuburanna jarore, eueuh nu geulis, eueuh nu kasep, sebab amal-amal perbuatanana sakumaha tadi. Sebaliknya daripada ahli-ahli surga ialah perbuatan-perbuatan urang anu bakal jadi batur urang di jero kubur. Ciptakeun ku hari jang nu ngabaturan urang di jero kubur amal-amal soleh, amal-amal bagus. Indah negara nu paling indah ketika urang hudang ti peuting haju urang mandi wudu salat zikir atau maca sholawat tengah peuting, eta bakal jadi batur urang di jero kubur nyaangan kuburan urang. Masya Allah, cak batur poek caang, cak batur sempit lega. Ialah gambaran-gambaran anu digambarkan ku seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Lain sekedar Imam Syarani, masih keneh loba-loba ahli-ahli Allah anu ngagambarkeun babaturan urang di jero kubur. Urang doakeun Ibu Hajah mudah-mudahan sakabeh dosana dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dibere babaturan anu karasep jeung nu garelis. Jangan ladenan anjeuna untuk menuju keselamatan di jero kubur anu terus keselamatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Urang anu halal hadir di dieu mudah-mudahan
dihampura sakabeh dosa urang tur urang maut mudah-mudahan husnul khotimah sakitu hampura ka sakabeh keluarga itu keneh ka ahli-ahli di dieu nu sebenarnya atuh sim kuring kurang sehat tetapi alhamdulillahirabbil alamin dengan Ayah Habib Umar tambah-tambah kesehatan termotivasi ku anjeunna sehingga alhamdulillahirabbil alamin penting tadi ngobrol jeung manehanana jeung anjeunna di imah teu nyangka poe ieu bakal detik ieu bakal kapanggih deui padahal tadi pamit jam 11:30 di imah poe kapanggih deui wallahu alam isuk deuk ka mana teu nyaho. Nah iyalah keuntungan anu luar biasa malam ieu di dieu urang ngahiji jeung salah seorang zuriat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina as-siratal mustaqim Allahumma hdina as-siratal mustaqim Allahumma hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa aqim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa abilha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha waghsilha ya Allah bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkiha minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minan nas waftah abwaabas samaa'i li ruhiha wa jafil adhan jambayha walakin halamna wal hujjata yaumal qiyamah rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.